Sampurasun Barai Cakra. Sebelum dongengnya dimulai, jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng, terus ditunggu juga nih like dan komen ya. Baraya Cakra, parantos waktosna 80,5 FM Radio Cakra, midangkeun dongeng Sunda Dora-Dori. Simkuring sapara kanca ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun. Madraup marentah kasih konon. Gampang marentah mah main sorangan ampir-ampiran kawiwirangan. Ngahaja ayeuna majukeun heula si konon. Engke di mana tanaga lawan geus leuseuh kakara rek dising hareupan deui ku manehna. Mulung muntah kitu nama. Si konon gancang. Medengkreng kahareup sanajan hatena mah rada peot oge. Lantaran mireungeuh madraup oge anu kabilang leuwih onjoy pangartina ngan sagaprakan pisan make deug rag-rag sagala rupa. Tapi lantar loba batur mayahna boga angkeuhan tangtu bakal dibantuan. Anu matak teu euleum-euleum ketakna mah kawas anu sugih kawani we. Cengan orang cobaan euy. Bisi hayang ngasaan pereup naon ya? Si konon kinu teh bari ngahyukeun pereupna, peta lakuna jumago pisan. Ulah kawas anu ngagebahaya atuh baraya. Widara mah ukur ngageserkeun kuda-kudana nyerong ka gigir. Beletak we pigelang si konon teh dipabeg satarikna sarontod habek deui punukna ditimpu ku leungeun kenca. Ada aja. Nyeri aja. Si konon kawas anu ngahanyu lantaran hulu angeunna disampakeun tuur ku Widarma. Burileng panonna ngaburileng ngaburial ka luhur. Ngarasaripu oge puguh punduk dipepeg jaba angen dibeset. Ari ditarik deui suku Widarma coba pulah deui ngan goblok we si konon teh nangkuban tuluy ngajahjar ngusek teu lilir kawas anu hees beranaker. Deuleu si konon ngan sakotea pisan. Teu antaparaha dicudong we si obing dituturkeun ku si Busro laluncatan ka hareupeun Widarma anu satelusna narajang babarengan ngarepuk anu jadi lawana nu dianggapna tetela tanggoh sarta boga pangabisa anu lain laborakeunana. Atuh madraup nya kitu keneh. Manehna milu ngarepuk. Anu hal ieu teh pikeun Widarma mah rada ripuh oge dihurup ku tiluan kitu mah. Kapaksa manehna kudu mares tanaga jeung pangabisana. Panona cingceung ngabagi panenjona bari cungcat cingcet nyingkahan panarajang. Tempo-tempo pereupna ngablesat ngahanca badan-badan anu jadi lawana. Ngan bebuhan manehna ka cidalingas sarta rancingeusna. Menang sababaraha geperakan mehna masih bisa nyelametkeun diri tacan kabeunangan ku anu jadi lawan-lawana. Pontong ajago sia, rajar. Madraup ngagero bari ngahyukeun pereupna ngarasa gemes ku kapelitan anak nu jadi lawan sakitu dikarepuk teh maneh hesena keur ditewakeunna. Kaula mah sakadar ngabela diri baraya dikumahakeun karna teh ku Andika teh Widarma bari ngalegot nyumpulkeun sirahna culung ka tempat kosong bari ngajejek bincurang geobing. Aduh anjir. Naon teh? Sikuna ditunjulkeun ka tukang lantaran kabireungeuh si Busro nyeureudeg ti tukangeun belah kenca. Lain bae mak raup
Tapi Ki Obing jeung si Busro oge teu kira-kira ngaranjugna. Barang ngadenge Widarma ngayakeun perkara. Nanyakeun perkara karena lantaran tadi si konon geus tibolosong omong ngan anu jadi kaget teh kumaha sarta naon hubunganana ieu mangkeluk jeung si Karna teh. Tapi Mad Raup teu make ambil pusing. Siakwena lajang deui. Orokaya Widarma katempona teh kalaka beuki lingas. Sakilat ngolebat ka gigireunana bari ngahiukeun peureupna kana iga burung lawan. Mad Raup ngaranyug ngagentak maehna Malik nakis. Tapi leungeun kenca Widarma leuwih rikat kakara oge breh beungeut lawan Malik. Sakilat dikepret ku gerakan gurame ngabintih. Mad Raup kapaksa ngajaul ka tukang bari pupuringisan. Beungeutna karasa peureus nepi ka bijil Cimata. Sedang anu duaan deui mah tacan bisa naon-naon lantaran Ki Obing keur engke-engkean keneh. Kumaha we budak anu keur ulin jejengkean lantaran bincurangna asa potong. Ari si Busro maehna mah masih kene sengar-sengir. Gadona asa bengo. Tadi teh dibadug ku sikuna Widarma nu datangna teu kanyahoan. Nyaho-nyaho geus ngagetruk we anu karasana lain lumayan di nyerina. Ayo jawab. Dikumahakeun kana teh ku lain sia. Widarma bari ngahiukeun peureupna rek ngahanca beungeut Mad Raup. Jangan we itu si lain da boga panon sing teh. Make jeung utah-itah ka batu sagalupa sia plok. Mad Raup nambalang bari rikat nyingcat ngagunakeun suku belah sabelah lantaran anu hiji deui masih keneh nyanyautan. Tapi Widarma teu mere omer maehna terus nyusul tepus ngabadogeun sikuna ditulikeun ku ngaheatna teunggelan kepang kana beuheung. Jaba sukuna anu ngan napak sabelah teh disamar ku tajongan atau disamar ku tajongan. Atuh puguh Mad Raup teu bisa walakaya deui manehna ngakeblag nang kalak bengkang kusah kose hese hudang. Rehet Widarma kaki Obing jeung si Busro. Duanana geus nyeredeug babarengan rajang. Tapi Widarma anu ayeuna geus nekad seja ancur-ancuran ngagentak mapag lawan. Petana teu beda we ti Bagong Bayangan anu amuk-amukan lantaran geus kagok asom. Anu akibatna hebat oge Ki Obing ngabangkieung. Iga burungna beunang ditotog sedang si Busro nepi ka ngacurah roh lantaran dua sukuna beunang dirampid. Tapi Ki Obing masih kuat ngalawan Ki Obing mah. Sabuat Widarma ngaret ka si Busro, maehna ngagentak ngirimkeun jurusna maksudna mah rek ngabongohan. Tapi kalawan ngan sakilek kareret manten ku juru panon Widarma. Manehna rikat ngalegot ngajolot ka gigir. Ngagunakeun gerakan belut ngaborengkal balik deui diteruskeun ku gerakan caladi noktrok ngajetruk kana beuheung anu tumerapna kaki Obing geus lain diripuhna. Manehna ngajaul anu saterusna ngabece lumpat ninggalkeun babaturanana geus saya untup pikeun ngalawanan deui. Widarma ngarenghap koloyong nyamperkeun ka si Busro anu keur kukulihatan rek hudang maksudna mah rek muguhkeun karna. Tapi kumanehna teu katiten tukangeun Mad Raup jeung si konon geus ting ketayap ngadodoho. Tacan oge pok Widarma nanyakeun,
perut Madraub jeung si konon geus ngabeletuk manten ngahanca kana sirah jeung punukna. Teu pindo gawe Widarma ti Kusro ka hareupeun si Busro. Atuh puguh we ngeunah-ngeunaker sakila si Busro mapag angan Widarma ku perut anu hatnahuna. Atuh teu beda we ti anu borok dirorojok. Widarma jadi ngacongkeng anu saterusna badana nyangeyeng kagigir bari lungleng katur lengan. Kumaksud wah Widarma teh moal diberi ampun rek terus we dicas cara kutiluan. Oro kaya pangeuslemur Cihike ting torojo maruru maksudna mah rek misah anu keur padunglung. Disangkana ku Madraub mah sabatuna mah tangtu jalma-jalma rek ngaraponan. Tutalang kedingan beresat we tiluanana ngayakeun gerakan lengkah 1000 nuturkeun ki obing anu geus heula jicir meleteng ka jalan Alberasna ka Nangkaruka. Atuh Widarma salamet oge. Manehna ngagentak rek hudangan ngagebruk deui. Lantaran tetenyoanana masih keneh lungleng riliakan. Baraya Cakra Pamadrawi nyaeta urang lemur nu didatangan ku Widarma gancang muru sarta ngahudangkeun Widarma bari hariwus-wus barang tanya. Tapi Widarma mah ulah boro-boro daek ngajawab sirah oge kalasana keur lieur jaba angeun kalasa keneh tapak palimpugna si Busro tadi. Sanggeus manehna diuk terus ngulut-ngulut angeunna geus teu malire ka jelema-jelema anu ngarogrog bari resok ting kecewis geus ngarasa seger meusan mah. Sata geus mereka terangan saparuna ka Pamadrawi reos we Widarma balik bari sirah mah balideg kene hatena teu oleh nyolok ka karna sok sieun kumaha onam. Tapi mun manehna ingat karena tingkat pangabisana karna anu memang leuwih ti manehanana henteu melang-melang teuing ngan keukeuh ngarasa teu ngarti naon maksudna caritanana tadi anu saurang tea. Teu sakumaha jauhna ti Cihike ka Bumbulang teh bugu sasatsa ngampar keneh ngan sakoteap nakel Widarma geus ngarongheap ka hareupeun Aki Mursid anu masih keneh cineluk dina golodong. Sadatang-datang teh Widarma teh laporan kumaha hasilna. Tapi kalah pokoe manehna nanyakeun karena anu pikeun Aki Mursid mah mata kaget oge. Datang-datang teh lain ngabejakeun kumaha hasilna ti Cihike manggihan Pamadrawi tapi kado nanyakeun karena anu memang harita teh tacan datang. Nya tacan datang euy. Matak pika hariwangeun budak teh. Ari biasana mata lari laki. Aki Mursid ngawalona bari neuteup beungeut muridna. Bagi komo dijawab gitu Widarma geus teu gue yen caritaan jelema anu tadi teh lain sakadar carita anu taya eusina. Teu ngaloloskeun di paralak we Widarma nyaritakeun papanggihan sarta nyaritakeun lalakonna. Ngalaman padungdung jeung jalma-jalma anu pikeun maehna mah memang teu wawuh.
mata teu kahartina teh make nyabit-nyabit karena sagala. Puguh jalan mah geus natrat. Boh manehna boh incuna pada boga pasoalan sewang-sewangan. Barang ngadenge kitu caitaan Widarma tepanjang tatanya deui belenyeng we Aki Mursid teh dituturkeun ku Widarma ngajugjug tempat anu geus biasa paran tinggal sulu. Jol kaurut diu karna tadi ukur mangih kampret ngalumbuk deket tangkal kai. Suluh weh dua hurunan geus meunang meungkeut. Duduk kuy ngagoler sisi gawir. Mun teu katahan ku rarembetan mah tangtu ngagorolongna ka handap. Karena Ujang Aki Mursid gegeruan. Karena di mana ye? Karena Widarma oge pipilueun ngagorowok. Lebeng taya nemalan ari lain seorna sora angin anu nebak dangdaunan. Gorowok deui Widarma teh sirikna sorana dibeakeun kabeh. Eta we ulat beheungna meniranteng pangaruh tarikna ngaluarkeun sora. Tapi tetep karena taya sora-sora acan. Pangangguran, ret Widarma tumpat tempo kasih si gawir. Ari breh teh Baraya Cakra. Tetela ngembang boled karena keur gulang-guling bari leungeunna nyandang tatali. Itu geuning dihanap Ki. Itu dihanap. Widarma ngagerwan ka Aki Mursid. Manehna sorangan tuturubun ka hanap. Geus cenolih rarembetan anu nyayeud ngahalangan jajalaneun. Gajleng cerig maehna nincak dasar jungkrang. Di antapara digabrug we karena teh dirontok bari hari weus-weus. Aduh. Kunaon karena kunaon? Aduh. Cilaka ya duh. Karena nyaritana pegat-pegat. Kasurungku kagenesna kangenesna nepi ka ngalakon dibakutet sarta dialungkeun kana jungkrang. Keheul ku deurina anu teu ngabogaan pisan pikiran kepan nepi ka tipu ku jelema-jelema deleka. Widarma teu panjang tatanya gancang we tatali anu ngabakutet leungeun jeung awakna karena di udaran. Geus resot kabeh mah tolobat sodeka regeyang we karena teh kumanehna dipanggul kumarayap coba beregeg naik ka luhur. Nepi ka bibir gawir kakara ditema ku Aki Mursid anu geus manco. Titali oge maehna mah nempokeun we ka handap. Kunaon atuh Jang teh Jang? Aki Mursid nanya barang karena digolerkeun dina taneuh hanapeun tangkal jengjing. Riuk beungeutna ngebrehkeun ka deudeuhna. Sata lain deui ngahalasna mireungeuh anu jadi incuna ngalaman kacilakaan anu pohora sasat panggawe anu dengki. Aduh, ditandasa Ki. Ditandasa, dibongohan Ki. Ditipu karena teki karena satusna humaregu ngarasakeun ka nyeri lain kusaha jalu kusaha kusi jatun. Aki Mursid nanyana sewot sanes Ki kusaha atuh ku Aki Obing maraup sareng duaan di baturna dibongohan Ki. Kurang ajar. Si Ki Obing jeung si Madraup bener kurang ajar jelema teh.
hayangan diwarah mun ku aing tah si goblok teh tah. Aki Mursid huntu nama ni kakerot sanajan bener mehna teh kaasup jelema sabar mireungeuh anu jadi incu sakitu ruksak nama teu burung we nafsuna ngusial. Ente reksak ya banget abdi teh Aki karena masih kena ingat karena banget nama. Sabab mah utama eta mah sieun ngarandapan cacad atawa ceda anu moal bisa cager deui. Nya ruksak mah komo we jalu. Meninggalna kitu eta getih hubungan. Tapi moal ari kudu terus cacad mah jalu. Tong salempang tong hariwang. Aki Mursid bari ngareret kana beungeut karna. Geus hayu ena mah urang balik we ena mah. Urang buru-buru ubaran. Darma yaki wayahna karena gendong euy. Aki Mursid jarita deui bari ngaret ka Widarma nitah ngagandong karna lantaran ditaksirna moal kuateun lempang sorangan. Serius Aki bade ngeuleuh manawi kiat Ki karena nolak masih sanggupeun lempang. Kuat kitu jalu kiat Aki kiat. Atuh Darma mah itu we supados mangusulu. Nama tu ari kuat mah. Hega tu Darma panggul we tu suluh Darma. Siap Ki. Geus kitu mah bring we tiluanana ini tidinya. Karena sanajan bener sanggupeun lempang tetep kudu dipapah lantaran gagaleongan puguh nandangan panyiksa anu sakitu parnana. Nya ari ku dikeureuh mah teu burung nepi ka imah. Lain deui atuh kageteunana nini amah mireungeuh beungeut incuna sakitu ruksakna. Tapi telobat carita leos we mehna ka dapur ngagesluk nyieun bias cikur. Cerila angeus ledak we beungeutna karna teh sata awakna di baluran. Duh emut kapungkur dori kantos ku punini di kieu baresakanya. Ku cikur sareng beas. Alah tiheula oge nini mah teh satuju maneh dibawa ka dieu teh nana. Nyata bisi aya balukana anu teu hade. Oh maklum Aki maneh mah di dieu teh aya musuhna. Ku ayana bapa maneh bumetah di gadog dini teh geus pirang-pirang ngarasa atoh nana. Manehna teu kabawa riweuh tina pasal kasalahan Aki maneh. Hayana geuning teu buru ngabukti. Aki anu boga dosa maneh anu jadi incu kababawa nanggung mamalana. Nana tong katetelusan jalu. Nini amah nyalitana ngageuri bari jongjon we ngabaluran awakarna. Karena ngabetem teu nembal naon-naon. Dalah Aki Mursid oge nu harita diuk teu jauh ti nini amah. Nyarita sakemek-kemek acan sumawo namun ngabantah kana caritaan ini amah kitu teh. Widarma atuh jongjon tungkul hatena mah ngetek hayang geura nyaho saha-sahana anu mahalakarna anu ayeuna geus dianggap duluna patku hinis. Ras ka jalma-jalma anu tadi kungsi padungdung jeung manehanana. Mun nya teh anu tadi muarek diantep pasti karena diteangan. Karena rupana saurang-saurang masih keneh apal. Upama seug pareng papanggil tengah jalan, di tengah jalan pasampangan teh moal poho deui karena beungeut-beungeutna. Peutingna sararea ngariung di tengah imah. Ngariung anu gering lantaran karena badana jadi nyebret panas.
tadi mah ti beurang kawasna baal kene, tapi ayeuna barang geus reureuh mimiti karasa tulang-tulangna nyarari. Geus puguh beungeut jeung bibir mah puguh eta pisan nu jadi sasaran musuh-musuhna. Nini amah teu jauh ti anu keur Humaragung. Neuteub anu gering bari calinakedak. Aki Mursid silaan dekak di sang hareupan ku Widarma anu gawena tungkul ngeluk. Tempo-tempo takarna anu teu reureuh haharegungan bari guling gasahan ngarasakeun ka nyerina. Aduh manehna eta ngalahonye gitu kompres tarangna eta si Jalu teh. Kan eta Darma sok itu kapipir ngalah ieu ngalahonye. Urang kompres. Mangga nini. Maninya belet dia si Jalu teh amoe. Intu nini nyaah deui. Cing cager Jalu karena Humaragung hatena ngenas perih asa digerihanku hinis ari ras mikiran nu jadi sobatna nepi ka ngalaman musibat anu pohara hasil pagawean jelema Jail Doroi. Damun seug manehna nyaho mah tadi yen anu nada sakakana teh nyata jalma-jalma nu kungsi riributan jeung manehna di lemur Cihike. Da moal teu terus diobrol sanajan bener tadi manehna kungsi leng-lengan meh kapayahan lantaran dibonguhan manehna moal make balik. Rek terus we musuhna dipleding. Paribasa ngapung disusul, lumpat di udag. Tacan sudah rasaning ati upama musuh-musuhna bisa keneh ku melendang di alam dunya kalawan samemena. Peuting beuki jempling iwal ti sora marga satwa anu biasa liar ti peuting keur nyar kahakanan. Cicir ngagerit ti magrib keneh. Ungkut-ungkut bangun taya kacape. Hawar-hawar ti kajauhan diselang ku sora bueuk anu kadengena ancad laer lir anu nyengakan kadenge harus naker cinutun dina tangkal buah anu aya di pipireun imah. Kayak koreak disada luhureun suhunan. Gaya bag lalai badot pindah tempat. Rupana wae kagareuwahkeun. Kawas anu digerakeun ku tanaga gaib kabeh sirah cengkat ngalir ka luhur. Iwati anu keur ngajepat jongjon ngararasakeun ka nyeri. Awak lamas keneh nyebret panas sakitu geus di boboroh ku deuni amah oge di kaum di kompres. Lain ubar anu teu mental tapi kasakitna anu basangkal. Keur mah ngalaman paniksa anu pohara katurug-turug terus dibalangkeun kana jungkrang anu lungkawing sarta ngagejet pisan kana batu uyuhan teu pasiksak oge tulang-tulangna. Sakitu mah kaitung kuat kana teh badana ukur eumeur. Gedasare atuh Darma. Ulah ripuh ting salerea euy. Aki Mursid bari ngaret ka Widarma anu keur ceneluk. Dacan tuluh ki bilih aki bade kula mah mangga we dipayun ki sawios abdi mah tugur di dieu ki Widarma ngawalon bari menerkeun silana. Ngarasa cangkeul meureun ti sore mula cinekul. Dinewe atuh kaitu geura leureuh nini keun sinana mah dikemitan ku Aki jeung Darma. Aki Mursid ngareret ka nini amah. Puguh geus ngarasa teu kuat
teu kudu cerita. Jungwen ini amah teh ngagoloyo cengkat netep heula ka incuna sakedeung kojengkang we ka ngon rek ngareureuhkeun awakna anu cita tadi terus ngagulang gaper anu gering. Dupi Ki Obing sareng Madaup teh urang nangkaruka kitu Ki. Widarma nanya ka Ki Mursid satengah ngaharewos. Iya, nah gitu. Aki Mursid saterusna malik nanya. Hoyong terang we Ki. Oh. Rek ngalagaan jurang pasendatan berenanya. Aki Mursid dan jadai bari netep. Maksud Aki Widarma kawasan tengah arti. Oh. Darma teh meureun aya karep dek ngabalitungkeun jeung Ki Obing oge Ki Madaup. Kitu maksud teh. Ya sakedeung mah atuh Aki kalakuan sakitu biadabna piraku bade diantep atuh Ki Obing Madaup sabaturna Ki kebinten we ti sato galak sarta jahat upami teu dibasmi tangtos salamina bakal nimbulkeun karicuhan Ki sarta kariweuh salamina bakal jadi bibit ulujit inu lulusuh diantep Ki. Ya mata ngaganggu karena keamanan bararea Ki. Widarma ngajawabna pasti. Aki Mursid berkawasan Humanear Pondok Harapan. Aki teh saluyu kitu sareng mana Aki kumaha Ki. Widarma ngasongkeun pananyana ka kawasan anu heran. Memang sakuluna anu jahat mah kudu dibasmi Darma. Aki satuju ngan carana anu teu satuju teh Darma. Carana anu kumaha kitu Ki? Widarma tacan ngarti keneh kumaha sarta kamana loyogna caritaan Aki Mursid teh. Oh, carana. Da meureun Darma tangtu hidup mah rek kagunakeun kekerasan benernya. Komo ieu mah dasarna geus nata hidup teh rek malas kanyerinya. Nah harapan kitu Ki. Oh. Babi raos abdi mah memang sakedahna Ki. Maranehna sakitu tos ngakaya nakapun karna nya kewajiban we abdi ngayakeun balitungan kanggo malas kanyeri anu jadi dulur Ki. Ieu mah ku nafsu mah sagala oge eueuh anu pantes Darma. Taya anu marenah memang kitu pantesna. Kitu kuduna jalma anu geus nyeri marenah pisan mun dibalas deui ku kanyeri. Tapi da kumaha